Ah, ya abi tulungan ah. Tulungan naon tuh, Neng? Abi teh kabangsatan ah. Kabangsatan naon wae anu leungitna, Neng? Pokona mah HP, ember, nepi ka kutang jeung cangcut ieu ah. Cangcut kutang. Terus Neng tadi kukumaha eta ku bangsatna? Henteu ah, tadi kukumaha ieu ngan diboboan. Diboboan, Neng. Diboboan kumaha? Abi teu ngarti. Ih, maknya amat teu ngarti. Eta diboboan. Abi dihandap, bangsatna di luhur. Wah edan. Eta mah tuh dikoprut, Neng. Atuh Neng ngalawan teu? Teu ah, abi teh teu ngalawan ieu. Abi teh kalah milu ngagoyang we ada ngeunah. Wah edan, ari si Neng. Ah, tuh da ngeunah ah. Abi kalah hayang deui. Edan. Neng, naon tuh eta, Neng? Ieu keur meula kembang. Oh pisan tulung bantuna jadi salah kita. Tah buru, pangmelakeun kembang teh bisa. Geus awas atuh, Neng. Kada geus sakitu. Tah, lah, teu ieu. Omok-omokan pisan tah daguan itu, Kang. Lalu ge molak nu kieu atuh meni bina-bina atuh. Duh, Neng. Duh, hampura, Neng. Anjay. Acing. Awewe. Lain kita temelin awewe, lalaki euy. Suara aing awewe bikin lalaki aing. Aing. Heh, Panglima. Naon sia kayak di dinya kunyuk. Ai si bos areta aing gawean Iya bos. Iya bos, aya nu herang, aya nu maheno juga bos. Tuh di ditu tuh. Oh, di ditu Panglima. Atuh hayu. Tangga heula atuh yeuh, anu ki heula. Wah, samaan mun kawas jeung saha wae kehet. Buru. Sabaraha? Anu biru anu aya mah. Tah bae anu ieu gen bae. Asli tapi Asli maheno bos, herang pokona mah. di WC di dinya. Sok buru. Ku aing ditoong heueuh. Buru bisa keluar maten. Winang we katipu bos areta ku aing tah. Mana anjir si Panglima teh euy. Lagi ngapain kamu? Intip ya? Aku cowok apakah diintip-intip sembarangan? Mau tanggung jawab gak kamu, ha? Tidak. Pergi gak? Pergi kamu. Woi, jangan lari kau. Apes Sembarangan. aing komplok si Panglima ke aing nipu. Kunyuk teh aing kalau keluarkan duit aing 100.000. Kok aing awas ya Panglima panggil ku aing. Cih, da kerenaon tuh siapa Panglima? Ya kercicing atuh di dieu. Cing, ya mobil siapa Panglima? Nyan urang tuh. Bah. Oh, gitu. Heuh atuh ieu mah mobil urang. Aik naon tuh nanyakeun mobil. Cih, sayang apa tuh kehet? Anu kieu mobil naon tuh? Teuing ieu teh ting mobil naon ieu teh? Cih, mun teu bisa maca sia mobil nu kieu mobil naon kuas nu lieur sia mah. Heuh atuh da teuing teh nyaho urang mah. Cih, tah kehet aya babacaanna. Masih bisa maca teu? Bisa tuh urang mah. Ieu naon ieu? M, Ieu, I, ieu, T, ieu, S, ieu, U, ieu, B atuh eta mah nyaho. ieu, I atuh. ieu, S, ieu, H, ieu. I, Dibaca? mobil. Cih, Naon? sia kehet sing bener maca teh. Mun nya Mitsubishi atuh disebut mobil. Was nu edan sia mah. Nah ieu mah mobilin. Ieu mah mobil kunyuk. Maksud aing teh tah maca ieu nana ieu. Naon baca ku sia? Padahal ieu teh mobil, Bos. Ih, sia maksud aing teh tah ieu baca ku sia. Sok yo. M, Heeh, I, heeh, T, heeh, S, heeh. U, Terus, ieu teh B, terus, I, terus, S, terus, H, terus. I, Dibaca? mobil. Kunyuk. Yo, Mitsubishi kunyuk. Mobil lima mobil. Mitsubishi. Mobil. Ih, mobil wae kitu. Mitsubishi kehet ieu mah. Kapan ieu teh mobil ieu mobil? Masih awe lah. Jika nu edan sia mah teu gugun maca. Jis teuing anjing. Sia anu edan bagus buku ieu mobil Mitsubishi. Bang, aing tulungan ieu, Bang. Kunaon atuh siap Panglima? Memari wanganan pisan he kunaon sia teh Panglima? Urang ditagih ku si Asep kudu mayar ayeuna hutang. Oh, mana teh boga hutang? Heeh, Mang. Yang sabaraha hutangna maneh? 200.000. Tuh, gimana tuh, Mang? Anu dirasa sia teh Panglima ditagih kala kabur kunyuk. Mana kadikeun duit? Atuh dawa urang mah can boga ayeuna mah poe ayeuna mah. Geus tong para seri dia sia teh geus rebeh Panglima. Geus ku aing dibayar. Heeh, geus beuh kadiekeun atuh arek dibayar mah. Geus ku aing dibayar. Yo, 200.000 lin. Heeh, atuh anuhun tah Panglima sia teh geus pangmayarkeun tah. Geus sia jelema bager. Awas ya, lamun nginjem di hese mayar ku aing diudag deui ku aing mah. Anuna. Sok.
Ada siap Panglima tong sok hayu we ujam injem duit wae sia teh. Oh nyamang, nuhun ka Cida nyamang. Urang kuya tuh nyamang. Heeh, Jong. Panglima. Mana pinter actingnya ya. Oh, atuh bos, urang teh ya tuh denan. Dia 100.000 ewan. Heeh. Tapi dosa moal. Moal meureun lah bos. Bae mah. Ah, atuh dosa euy kikian teh euy. Moal bos. Siapa mau cek maneh moal kehet. Atuh dah. Geus bae lumayan 100.000 ewan. Heeh. Tong ke malah ulah di kikian lah. Heeh, atuh kan butuh urang teh. Heeh. Oh nya bos. Ayo. Ayo saya kepanggil ke pamajikan. Ayo kunali dia aing ah. Anjir, kata si Asep loba duitna euy. Nah, eta diasupkeun kana wadah. Aing sampurkeun ah. Wah, nah kenaon di dia wah? Ah, bukan cicing we kieu. Ai ieu naon ye? Ayo mah dahareun nu paling nipat si Indonesia ieu mah. Kurang hayang atuh urang. Hayang kumaha meuli kehet. Iya, atuh da kagok aing meuli mah geus we ieu ku aing beuli. Lah, buka duit kitu sia. Nya boga ieu ye boga. Sabaraha sok dibeli ieu? 20. Ah, geus teuing 20 mah. Aing 25. Moal aing mah. Gocap. Moal aing mah. Cepet. Ah, lamun cepet mah aing mah. Sok beuh kajekeun duitna. Oh, kira tuh ya. Aing daharon teh meuni mahal-mahal teh atuh. Ya, duitna ya. Ya heueuh atuh ieu mah makanan nikmat ka Cida Panglima. Oh, nikmat ka Cida ya. Heueuh. Oh, urang aya ka ditu lah nya kitu ya. Sok. Ayo nya, Bos. Yo. Lumayan aing. Aing jadi 300 tuh tadi. Ini 400.000. Aing. Anjir, aing boga bati euy 200.000. Ya tadi teh ku aing ditetempokeun teh. Si Wa Asep teh ngasupan ieu teh 300.000. Aing boga bati 200.000. Ku aing buka ah. Kunyuk. Nah, ieu bolong ieu. Aduh, aing tertipu. Aduh, aing apes. Kata aing nu rugi. Nog. Rendog. Nog. Ah, Bade nog aya ah. Mirah aya mah ya nog nya. Mirah teh sabaraha, Yo, 2000 mah anu sae ah. Anu 1000 mah nu pareupeus. Wah, mun mirah pisan euy. Yo, kalarasan pisan di rumah teh istri gak belanja euy. Mau beli atuh Ulah tusukan sok tah, dipilih ah. Aya kantong aya tah, tinggal Ya, kantongan. Berarti yang bagus mah 2.000 ya. Hah? Yang pecah mah 1000. 1.000. Heeh. Murah banget Ya. Udah, nih 5 biji aja, berarti 5.000 ya? Iya ah. Jadi 5000. Panglima, kumaha tuh ieu rugi dipupus-pupuskeun nogna. udah sia mah goblok atuh dagangna gen. Mau jadi kaing kunyuk. Udah benar ieu goblok make mikir gan otak-otak make. Sia. Usah jodoh wae puguh. Ini bantuan kan. Oh, iya, nih uangnya. Ini uangnya, berarti 5.000 ya? Ya, siap. Makasih ya. Yuk, siap. Saya liuran euy. Mana geura make otak ieu dagangna goblok-goblok teuing atuh. Sia kunyuk, panjang sia lah dalam keken. Maneh nu goblok, urang nu pinter. Tuh, nu belagu mah nu meulina. Di dinya geura ieu make otak. Dipupus-pupuskeun atuh ya rugi ieu, geus aya balik-balik tah. Bisa atuh ieu. Cokot. Terus ya?